Mun emang deh guys. Telepon, wewe. Ah, oh nya. Oh. Assalamualaikum, Pak. Jadi semoga kayak kerap deh gue tak. Nya, ini ngantos santaat. Ayo. Aya aku tuh. Ya. Kan, iya, mana mau apa? Kalau apa? Babe. Nanyakeun si hujan kene cenah sok heula sing ngalos. Tuh mas, biar dia mah nggak kopi. Cing, oh baiknya Terus. Masreng. Anjing, masreng. Hujan mau masreng nyiu. Semoga sama non Geus ngecium bae lah. nu warung anu VCF aja. Ajar aja. Yang Parasra. Oh, pantesan. jadi sampai jauh. Beli ke tukang basreng. Suka bahasa lagi gitu. Oh, rumah sakit. Harus lah. Alhamdulillah. Bisa kalian mau di basreng. Pantesan nih lah, isukan orang ditutup gerbangnya biar cek ini telepon. Emang sih Bandung lagi musim hujan gini mah. Kopi. Ngeunana ngopi. Banyak galonya. Loba duit. Teh cenah mah Eta mangeuna. Masih di jalan ngomong lawan. Terus dia anjing duit. sih emang. Hei kalau duit mah cek hujan deh. Cek naon ge. Bangsa. Mana nyaho duit aing bulan aya nanti. Biar orang kan geus ancang-ancang kasih jiran geus sasaru aing teh bulan. Bisa aja duit orang bayar teh. Ini kayaknya bisa duit aing bae. Kalau jangan aya amanah di. Oh sih mau boga Kalau geus BK itu BK ATM. Jadi jogengnya sarua, keuna sarua gitu. asa sih ya. Terpikiran. Jangankan masa depan. Itu kan dah salah. Bingung. Dari gitu. Ini gitu. Kenapa? Hari itu mana wae sama. Ting si Leroy mah yang Orang mah iya. situ jahe. Itu jahe. Bice boleh. Ku jahe. Ah, eta Cebodas. Enda yang mana? Ini. Coba. Apa mau kopi hitam kayaknya? Boleh. Anaona ieu teh eta. Hari ini. Aku aja. Oh, dia tinggal aja. Ah, cuma Gawe. Lama gawe. Ini begitu. Jadi tinggal lihat tuh. Pekerja hanya working class. dia nge-gym, dia gawe. Pemain yang entenya. Kurang teh, iya tadi nama. Siapa tuh sporty? Iya, gage. Kan mau orang kan, Tapi rumah kan di Sabuga. Aing kan di Sabuga mah make layar nanti online. yang itu Nah QR. Jadi orang ada QR, aing 25.000 sekali visit. Karena akhir hujannya, aing teh hoream pengen bayar tadi. Biar duit segitu-gitu. tadi mata pas naik angin bener anjing pada kagok mau semayang sih asal lebar aja Kata itu lihat aku aing apa sih? Ya kabeh alat kurang di taksian, kita ada lebarnya nggak semayar. Itu baru berapa ya? Empat gerakan lagi. Semangat ayo apa ya? Kadang bisa jadi semangat, kadang bisa jadi ya? Capek, letih, lesu. Nah, kadang bisa jadi penyemangat tuh gitu teh. Kadang oke bisa jadi susu. bisa jadi pengalamannya. Karena hiji, dua mana itu deh? oh iya Ini babak dia jajanan, yuk. saya congkrongan warlock teh Lain Monty ya. Aing Penter kayu murah anjing kondisinya ya kan? Iya penter masa umur. itu anjing penter mah hadiah beneran anjing Bener, iya anjing Bintang sobo. bintang sobo Teh hijau. ale-ale nya Teh hijau. aya naik anjing pinto ya. Kita mau campur yang ayah. strawberry. aya pinto Ayah. Orang kecil. Kemarangannya di daerahnya tadi. Mata kecil. Dan tiba lagi. Naonnya prinsip barang mah sarua. Nah barang nu alus mah iwal ti barang hak. kayaknya Iya, paling berharga.
barang yang paling berharga adalah Apa garingan. barang. Jadi si Lore yang setengah matang cara megancang. Iya, saya sabaran. tapi baik kok baik kan dar geus jeung Oh, tang ngejimal enak loba pantangan. Kan halus Berarti prinsipnya ganti, prinsipnya kurang mah bagiakan UMKM. kan mang ngajeng teh kudu loba protein. Ayo kan Salah pas satunya. kering teh tina lauk rumus buruk. aing Anjing kamu. Itu kan aja dimati kan di kosan di pasar. Karena penggilingan bakso. Nah itu teh emang digilingan teh anjing jeung lauk anu baru ya anjing cucuk-cucuk lah anjing bulu-buluna. Kan terus mun ngadahar bahasa sok aya anu yang kerja gitu kan. Anjing mantak ngeunah aja. Nah, berarti Rasa kan bau. tapi aman kan eta non juk sebelum bakar diulinkeun ke budak air aja. Bau basreng ya. Ah, ada. Tapi bau basreng kan. Tapi baheula kurang pernahnya selain bahreng mun baheula teu leutik meuli boga duit teh 2000 gopena dibelikeun bintang sobo 1000 dibelikeun keripik-keriki gopena deui teh jang sore. Anjing berarti mana teh leutik geus bisa ngamanage duit anjing. Oh gitu nya. Tapi manage duitnya jang dahar. Oh meureun can kapikiran kan nu lain mah kewal ti ulin Ulin kan. Dah kadahareun. amun ieu mah diajar peurih teh. Mun manehna ieu keur leutik. Kurang mah baheula geus apal ieu hack jajaran di warung. Hack. Wah mana Ciki Jaguar jeung Ciki Aries. Apal anjing eta urang. Kan eta hadiahna duit. anu hadiahan Oh, Aing mah geus nyaho gitu nu mana nu aya duitan. Berarti oh dicobaan lagi hiji. Cobaan lagi. Kan ngaluntuh ya. Nah, ente nyari soekan euy hiji-hiji. Ieu Inisiatif anjing. kan di bawah teh 2000 atau nu kopayana ya saudara. tapi meuli loba atau ngaca Hiji-hiji nutut. Mun teh beng-beng. Mun beng-beng mah oh euy zaman eta bisa meuli beng-beng. beng-beng. Tapi enggak anjing maksudnya Sieun kan mun beng-beng mah benar oge pi anjing Beng-beng mah aya kodena di tukar dahar teh. beng-beng. Baheula mah nu darahan beng-beng ge zaman urang keletik mah Top anjing. lahnya paling mentok topnya. Paling mentok teh top. Anjing, Top. ya. Baheula mah top teh sagede kieu lah aya. Ayeuna sagede jempol. nah jadi leutik coba Mau pergi mah kapan ningali mau mobil. Oh iya. Tah, Kita urang nu gadean. orang dari Urang nu gadean. Urang nan ngaranna husnujon. tapi Berprasangka baik. tapi aya ya. Maksudnya teh terletik jajanan favorit tuh jika tadi lah si Ndai Manon Ciki anjing nu aya hadiahan Aries. Aries oh coba coba mana nepi ka ayeuna ya Terus naon tuh? coba mana naon mana Urang mah Riki di Munjang Sabo. Anjir gimana? Iya, Riki. oh iya kan pik singkongnya Riki teh Amun baheula mah terus selain aya Riki teh ieu tiga maici gitu tah mah Ici baheula mah. Eta mah kadina. jadi nggak tahu viral-viralnya mau Ici anjing Aing. keripik set Aya mah nu aya teh ieu ieu. mah malah Saluyu. nya keripik nu kita pik set Iya, eta kira pisetan. keripik setan Beda zaman meureunnya. Untuk aya pixel ge aya urang. karena kan lada anjing ya lada tapi Oh pantes meureun disebut keripik setan ya. tapi baheula kiloan mana oh kiloan dipisahkeun jadi dipisahkeun Dipisahkeun. gitu kebayang menjadi setannya anjing tengah mek keripik setan tuh setan keripik Dahar tuh jalan. Dahar urang aja. Setan ge di dahar urang mah. oh keripik setan anjing Nyawa jangan setan. setan keripik sok tahun ini setan kredit kan di tempat rumah anjing setan kredit naik bener tuh Setan. setan naon deui anjing loba kan keripik mah anjing disingsiran teh kan nya ku kolom teh nya amun dititah balik lah nya misalnya mun ulit Tapi baheula ngalaman teu balik dipatok jam. kalah anjing ieu Oh, iya. Mister Gepeng anjing ngalaman tuh mana Mister Gepeng apa Mister Gepeng, Suster. Mister Gepeng jadi Anjing. ciri di kamar mandi malah eta terhit anjing zaman orang mah anjing eta Mister Gepeng anjing. Tapi pas geus gede aing sok hayang mah mau kumaha anjing Mister Gepeng oh anjing Bener di WC lain. ya Mister Gepeng tapi tak apa lebih gede aja ting Jeung mah baheula mah pocong keliling gini usum nya. ini Lamun aya nu matrok penting-penting. Kuntilanak, sunah kuntil. Tah urang mah sok hayang apal. Hari aya ngaran kuntilanak, pocong teh ti saha gitu mimitin. Cing aya weh, kuntilanak naon awal mula searching oh, sejarah sejarah
Anjing Soalnya- sejarah deui anjing. Soalnya kan dia nggak ganggu pisan. Aku nanya sieun Ya. kuntilanak. Naon searchingna Anda juga bro. asal usul penamaan Ya, segala chat itu ya ya. Tapi Sok searching. cerita rakyat mah kan eta nu indungna. Naon ngaranna teh? Indungna. Ibu-ibu anu anjing meninggal anu keur ngalayakeun maut eta Tapi tak apa, kuntilanak. tapi Tapi yang hafal gitu. Kan jurig teh di Nah. dunia teh loba meureun. Mari kita bahas asal usul penamaan hantu di Indonesia karena sebenarnya banyak nama hantu di Nusantara yang berakar dari bahasa daerah, budaya lokal, serta pengaruh luar Hindu, Islam, dan Barat. Tuh, aspeknya loba berarti kan? Loba. Nah, ini contohnya kuntilanak ya. Kuntilanak teh berasal dari kata Pontianak. Jadi kuntilanak teh dicokoti kata Pontianak. tapi bahasa Benar tuh. kurang atau Urangnya, ti urang berarti nya. Asal kata dari perempuan mati melahirkan. Kuntilanak teh di Pontianak. Nah, akhirnya maut. Melahirkeun maot disebut kuntilanak. Jadi awewe nu maot na ngalahirkeun. Sebutna Ya sahid atuh. Kuntilanak teh sahid kudu nama. Tah, iya perseptif lain ya. Ya secara naon ya? Secara Islam. Meureun gitu. rata-rata Tergantung gitu. heula Iya, eta. oke sih. Eta budakna kayak heula. Maksudnya kuntilanak teh ieu teh geus nikah atau acan gitu. Silakan. Bisa di luar. Eta sugihat tuh. Sok nah ayeuna buat bisa ngalahirkeun maut sorangan kitu, eueuh salakina atau parajina ka mana anjing? Oh benar ya, benar. Ting kalender. Berarti amun Di mana kalender anjing berarti. HPL. berarti amun orang secara agama mah ibu yang melahirkan teh syahid. Maut. Ya. Maut. Tapi itu benar cross check heula. Kita aya sakena tuh. Sih. Gede betul nanti. Fenomena ayeuna teh naon? Ayeuna kan aya fenomena teh naon? Living istilah. together teh naon? Nah, Living together. Living together. Non. FWB. FWB Friend with benefit. Kan ada friend with benefit mah nu status, anu living together bukan Aya status status. Oh. pacaran teh. Emang beda gitu. Beda. Oh, beda. Tapi nya living together mah bobogohan. Mun FWB babaturan tapi Ulin gitu. nya iyalah teman tapi mesra Oh. gitu kan. Kubutuhna hungkul meureun. Kebutuhan. Adi dia AA kan profesi guru. Pandangan AA melihat kondisi zaman ayeuna nu living together kumaha? Anjing buat kan. Pandangan guru we ieu mah. Tapi selalu kayaknya dah maksudnya teh secara dari tahun ke tahun kan beda oge nya. Korek mana? Dari tahun beda oge. Misalkan living together mah itu mah hak masing-masing kan ya. Cuman anu jelas mah amun secara pendidikan mah ya kurang halus oge gitu. Nah, kurang halus. Ya, Oh, mau maksudnya living together na ke sekolah. nya Oh, benar. Kumaha kan? gimana? Iya, pandangan pendidik. Kan di Indonesia mah Menurut dilegal kan pendidik. Nah. dilegalkan teh di usia 21. Ngarokok bisa 21, 17 terus dan lain sebagainya. Ayeuna can boga tanggung jawab leuwih, duit can aya tapi nya gitu. Nah, Iya kan pandangan guru. Ya secara jadi kalau pandangan dulu teh goreng ya. simpulkannya goreng ya. Amun di bawah umur. Secara Di bawah pendidikan. umur. Amun di bawah umur pun geus lewat 2 hiji mana? secara aturan mah Di luar mah legal. Legal. Tidak masalah. jadi masalah masing-masing nafsi-nafsi gitu. Ya, Iya. Menang berarti dah. Kumaha dah? Pandangan ente. Menang. Orang kan baheula teh ngajinya di umur 3 tahun. Iya mah geus. Orang-orang soleh teh orang. Baheula mah urang teh sok ngaji baheula mah gitu. Aya tara. Iya nama. Oh, sok atuh. Oh, sok atuh. Karena distorikeun gitu. Oh, nopes ya nya. Tapi kan Iya. tapi orang kamari sholat di masjid Gedung sate. gedung sate di video. Di video Opatan. Jadi sholatnya di video. Ke kamera hareup goblok. Jadi pakai kamera hareup. Ngetes kehusuan. Tapi di sisi lain, kurang sholat di video teh. Di sisi lain, kok ada gitu ya? Orang-orang juga kan melakukan dosa secara terang-terangan. tapi kenapa? Tapi kenapa? Dan bangga gitu. Lain bangga. Aing kan aya oge nya juga babaturan anu living together anu karena itu Heeh. biasa we ngastorikeun teh gitu. Jadi kieu ayo batur ya dalam keburukan Jadi normal. ya normal. Berlaku orang berbuat kebaikan ku aing di Jadi di- sebut-sebut. Mata kurangnya ria we.
sholat di video. Iya. Jadi pernah Mana Nigeria anjing? pernah dia ayo sholat di video Ria. Nama rapi dipanggil Ria. Urusan malaikat sama ya. Saat malaikat. Kapal hati itu. Tapi balik dia ke kuntilanaknya. Kan ini kan Kajuri soalnya nggak ganggu pisan dia. Bener nggak ganggu Enggak, pisan. jadi amun cek orang Pontianak mah meureun da di dieu nya. Ya hasil searching. Lima riset kan ya. Dari saya cek orang Pontianak mah cenah. Asal kata dari perempuan mati melahirkan kuntilanak teh. Nah, aya di poin handapna teh dalam bahasa Melayu kuntianak berasal dari puan mati beranak. Puan mati beranak. Sorry. Maksudnya perempuan. Jadi puan teh awewe. Pantesan Bahasa ya. Melayu mah. Lain kamari. Mana emang pernah gitu bukan baturan puan lalaki? Boga teh. Teboga sih. Teboga. Teboga. Ya, teboga. Puan berarti wanita. Beda unik sih juri gitu. Juri teh Maksudnya tapi nggak ganggu tuh. Hah? Nggak ganggu tuh. teu ingon Karena kieu. lama orang kerletik jadi kaganggu. Jadi nggak ganggu kan? Kalau Kan jadi itu kan mesingan. sampai ke zaman sekarang pun gitunya. Hal-hal anu kieu teh nu pada akhirnya nggak ganggu menghambat aktivitas setiap Oh, orang. orang maksudnya jadi sieun pas Jadi sieun, udang peuting rek kacai. Jadi riut gitu. Orang rek ngompol kacai mikirnya Riweuh. gitu. Kan orang jadi kadistrek gitu. Ya. Jadi jurig teh sebenarnya teh hal anu tabunya, hal anu tabu bener teh. Yang Biasa. Padahal kan tapi Iya. ayeuna orang can pernah ngadengi kuntilanak nu jelema. Can acan. Eta acan bener. Mana pernah dah? Pernah ngadengi teh juri kana hareup jelema. Tapi aneh aja. sebenarnya jurig teh turun temurun teh sih. Iya, naonna Eta teh naon sih apakah di kalau misalnya kan mun kerletik gitu kan kerletik maksudna teh sok disingsieunan. kemarin maksudnya mah halus kan memang Oh, ada arulin wae. Tepiana ya. Tetepiana gitu kan. Kan jika naon bisa diculik ku Kayak gomel. Kalau wewe cenah. Wong wewe. Kalau Nah, kan eta me. Padahal mah kan di Arima gitu. Itu teh si sore teh keur waktuna sendakala. Kan transisi Ya, emang ya, cuacanya. Sendakala. Cuaca. Sendakala. Tapi Iya ilmiahna anjing, iya ilmiahna. ilmiahna nya. Salah. Tapi secara agama nage oge kieu ari waktu maghrib teh kan pergantian malam dan siang teh nya Heeh. tah cenah mah hal-hal waktu anu eta. gaib teh di waktu nu eta teh babarengan cenah Ke area itu ke area teh nongkrong. hal nu gaib ya Kopdar anjing. ke hal nu gaib Tapi maca saeutik mah eta teh cenah mah perpindahan dimensi antara dimensi manusia jeung dimensi luar manusia. Jadi Nu gaib. matakan budak teh disangka meh ulah ulin jam sakitu teh meh bisi awewe gombel nya bisi kukumaha gitu kayak cilaka labur nah sebagainya. Berenang gitu nya. Nah, ka budaknya dekat kolot sok. Lu tah. Nu Iya sampai- nu anehna kudu nama ka kalau ge sarua. Ka kolot awas anjing ulah keluar di sini. Diculik wae gombel. Ka kolot. kuntung. untuk Anjing cik kolot. Iya, Anjing sia nyawa naon cenah itu budak kan kadang Iya, sok nya. gitunya. Serba salah sebenarnya cik urang menjadi budak. tapi di sisi lainnya orang percaya oge nya Oke. hal nu gaib teh nya di sisi lain kan Sih kudu percaya terpercayanya. Ya, tapi- Cuma temenang kan. ya tergantung pandangan naon nu kurang bakal cocok gitu kan Asal tong sieun wung. Nah, mun maneh percaya teh nah ayana juri. Mun setan mah percaya. Oh, setan. setan percaya Mun mangrupa jurik mah ya teuing da. Jurik di urang mah khawatireun kabeh ya. Teu make jasa. Teu make jasa tuk Aya seno. naon pocong gitu kan kieu. Kan saya mah tinggal ayo suster kayak mun aya mah kan tinggal di sliding kan gitu. Harus kan gitu. benar Mau Jadi di kan sana tadi bahasana jurik di urang berarti kan laripuh jurik di urang berarti kan naon anu kurang ditinggalinya ditontonannya. Nya. tapi kudu jelas lah gitu si juriknya dudukana kumaha di luar negeri Magaraya. Edo Akhirnya make jas. jas. Wah, kan vampir beda kultur. Kuntilanak sok eta kuntilanak teh geus kolot atau ngora keneh. Usiana. Tapi mau di film-film mah kuntilanak teh ngora keneh. Ngora. kuntilanak ini. Ya, mau di filmnya. Mari nyoba. Film Susana. Iya. Ngora keneh. Montok. carwa karena eta ge kan Kereuna. lono teh Geran sata. Tah eta mandai asup anjing kada cek maneh teh tadi. Riset heula anjing reuneuhna kunaon. Susana mah kan diperkosa anjing. Preman-preman teh di film. Perkosa ku sabaraha lalaki kan Oh, mau Oh, jadi cenah. dendam. Tina dendam paehna teh sampurna karena aya dendam. Karena kan dipaehan, ini mah lain paeh Heeh. ngalahirkeun.
Ya kurang komplit anjing ya. Tambah anjing tambah. Mun kuntilanak tidak susana gitu sahib enggak gitu. Kudu tanya. Tapi berarti geus jelas mah naon? Anu statusna geus jelas mah berarti sahid. Tapi mun nu Mun gering, secara agama kan? mun nu gering kayak hitungna gering sih begitu. Mun gering macam nama sahih. Mun gering mah kayak hitungna gering karena kan aya si awakna kan merasa rasa sakit. Mun gering. Tapi orangnya pernah Ini enggak Mas. Curiga. Tapi benar orangnya pernah ngadenge mah. Jadi aya 3 dimensi gitu nya. Opat salah sahijina dimensi urang, jadi total teh 4 dimensi. Anjing ka guru. Jadi cenah di nu 4 dimensi eta salah sahijina dimensi urang ya dimensi jelema nya. Aya 3 dimensi anu bisa abus ka dimensi manusia, salah sahijina dimensi jin. Bisa abus ka urang. Malaikat cenah dimensi gede bisa abus ka urang. Tah urang mah dimensi jelema teu bisa cenah abus ka dimensi eta. Nu 3 eta teh. Atuh teu adil. Lain jangan cenah gitu. Baku marane anjing orang bisa ulin ka dunia urang. Tapi naon karena PR jelema ieu mah. Nah, ketika orang datang ke satu tempat, misalkan kuburan, nah mindset di orang teh mau datang teh Oh jadi sieun. jadi sieuna ka jurig. Kan aya gitu dimensi malaikat. Padahal mah dibalik Padahal karena kan biasa we kalau Namun kepikiran teh eta gitu. mungkin karena Cuma- fisik lah. Coba mun dimensikan ke orang kepikiran teh malaikat sih Langsung berbuat baik. Oh, kan coy. Orang dijagaan kan orang teh dijagaan. Malaikat naon pencatat amal buruk Baik, dan amal baiknya. buruk. Amun orang hafal aya malaikat, Orang mah dijagaan ya. langsung berbuat baik. Urang anjing caper ka malaikat kan. Karena ngerasa ditempokeun teh. Gitu. Catet kat cenah, anjing. Ini kan jadi masalah oge. Tetap mun cek Islam kan nu geus maot mah alam kubur kan si rohna teh. Nafsi-nafsi Eueuh urusan kan anu gentayangan di dunia mah. Kuduna nya. Islam. Kudu nama. Bisa. Ada di mana teh lahirna si jurig teh? Apakah kan urang teh nyaho misalkan teh propaganda baheula gitu teh anu rek ngalemahkeun Bisa jadinya generasi misalkan teh. kalau makan generasi karena memang mereka rusak generasi mah Politik anjing. Berarti curignya politik. Nah, mun mindset sih lain. Jurig politik Asupna jalan. kadinya. Enggak, Amun amun teu asup amun argumen mana eta mah jurig berarti jurig teh politik anjing alat politiknya. maka aing tuh baheula ge sompral ti zaman SMK kan suka taekan ka gunung da di teang suguhan teh saya tanyakeun kana. Aya di Gunung Geulisnya aya buah-buahan konyol garpit si gurang garam merah teh. Nah aja dia Iya, kan anjing kurang mah dawogan. berarti itu aya Alfamart di luhur cek urang. Ada sompral sekali ya. Kurang mah Apa mah? tapi orangnya bukan Da susugu sagala aya nya. teu kaharti. orang Kopi nanti kopi deung anjing nanti Starbucks anjing. orang pada Kan buka di zaman cerita babaturan main ke Gunung Gede begitu turun mana nyasap salah mana hukum nyasap teh sorangan Cenah mah disasapkeun. cenah mah disasapkeun padahal mana poho jalan tah cicing mana nyasap cai lapar kondisi teh nya ayalah eta susu eta eta mah jeung mah hanya haneut keneh bakakakna haneut keneh kopina haneut keneh Jadi anyar. rokona kubit anyar Pas ningali ka luhur restoran. Ari pepet dengan kondisi mana tersesat dengan mana kondisi tersesat meureun laparnya geus we di dahar ai urang teh jadi mikir kieu oh sigana teh nu kieu disadiaan teh meureun Jangan anu kelaparan. jangan lu kalaparan siga sindai lah salah ini siga sindai Nah eta di daharna kudu kieu Oh, karena posisinya memang keur gitu ya. Berarti geus tersegmentasi anjing aya susugu teh. segmen Teu segmen kan segmenna kan ka jurig. Nya anu susugu teh. Nya urang teh apalnya ka jurig. Anu di dahar ku jelema berarti teu segmented anjing. tapi di sisi lain oke orang kudu menghargaan budaya nu aya di dinya kan Ya budaya kan Budaya. itu sebenarnya. budaya karena mun urang ngahargaan masyarakat sekitar teh jadi gampang ka urangna. Nah. Tapi karunya oke kan eta anjing jeung jurig teh anjing jatah anjing. Sawarna mah sari-sari nah cenah geus. Saware. oh benar Nah, biasa. katanya ya sari-sari na tulangna kan bener ya Oh nya. jimat Dahareun jelema dahareun jimat tulangna Tapi emang dagingna ku jelema rasanya jadi leungit gitu.
gitu atau kumaha? Hanya aing mah ngeunah we eta mah. Aya konyol cek aing aya rambutan eta sanikmat. Aya. Heeh. Udurna tapi udurna geus menang di panggung. Saya hajat aja ini. Wah, emang hajat. Geus aya kan Jurik data. AA. Naon? Tuh somai paling ditu. Jadi masa tahu itu. Si anjay. sing goreng keur walimahan. Oh, anjing dangdut ge aya anjing. Juriknya. Eta masalah. Tapi berarti pandangan Cendai mah tadi balik deui nya jurik teh politik, anjing alat politiknya. Bisa jadi meureun. Yang ingsieunan gitu. Oh, urang mah karena Cek Mang Rizky naon anjing ya. Mun di pandangan Mang Rizky jurik kumaha? Berarti Cendai mah pandangan tadi politik ya mun cek Mang Rizky kumaha? Jadi misalkan ditinggali tina ieu mah kan nyingsieunan budak teh aya maksudna. Ame si budakna misalnya sore-sore si budakna meh teu cilaka lulumpatan sore-sorena atau ulin bisa diculik kan? Ya. Diculik ke dalam arti diculik teh maksudnya ku batu ku jelema. Dalam waktu ulin ya. Heeh, ayeuna kan pada zaman itu mun zaman urang nya di 2000-an teh memang maksudnya teh rawan ketika ada penculikan dan lain sebagainya teh. Yang kabayang misalkan jam sakitu budak eueuh teh rada melang psikolog. Ya, Karena benar. digitukeun. Geus digitukeun jadi si minimalna si budak teh geus balik lah ka ibaratna. Balik Ngampi deui. hanya istilahnya ngampi kayak mah. Gitu. Siga istilah ieu nya berarti nya ulah diuk di lawang pantau cenah. Ngamtot jodoh. Padahal makan di singa halangan positif. Oh. Siapa ini cina awan? Oh tempat lalu Lalu lalang. Pada teh kolot baheula teh alalus itu nyieun non ngaranna teh analogi yang mematahan budak teh gitu tanpa Tapi kan- harus Tapi kan sebenarnya cek ulangnya analoginya salah oge. Nah jadinya jadi jelek justru. Jadi jelek. ya. Kan sebenarnya kerbudak teh kata-kata atau kelakuan kalau teh kan ditirunya ke budak teh Ya. kan pada umur sabra teh kan. Ya. Kadang anjing namanya gitu udah babe urang baheula kieu gitu. Kan aya pembenaran gitu. gitu. Jadi ditepikeun deui. Ya, jadi ditepikeun deui gitu. Kurang Dari masalah. budak. Iya non. Analogina menjuri berarti kan ketika gede anjing sieun Oh, jadi jadi- gede kieu terus dibere tontonan anjing juri teh kieu nya otomatis jadi kagambar na otak urang. Jadi nate nya turun temurunnya Berarti padahal heeh nu kudu di anjing ya berarti pendidikan seorang ayah ke budak parenting. Keur usuma ya kan parenting POC. Ini parenting nih kita Willy teh nih. Soft spoken ka budak. Cuman reasonnya sebenarnya mah si kolot baheula teh nyampaikan reasonnya, alasanna. Ya. Ngan saukur ditepikeun we tapi si budak kita apa alasanna teh naon Ya, gitu. Berarti marisi pendidikan kolot urang baheula can tuntas. Mungkin ya, Ya, karena ya, terus ya. berkembang kan. berkembang. mungkin ini jadi PR aruran oge Ya, yang kayak bakal jadi kolot terus sebenarnya gitu. Jadi gue lah nepikeun Nah. potong-sapotong. Mun mana yang boga budak teh gitu teh gitu. Mun sore bisa ya kalau wewe wah ini namanya mau awas saya kalau wewe. Baru jang kene. Jika kamu nanya kuntilanak ge da bakal pokok si Leroy. Tamat udah anak beda. Tapi kebon nangis eueuh atuh da ayeuna mah. Cinta. Kebon geus eueuh. Bon. Karek ari ayeuna mah lobana ku ieu nya Tapi kan gubernur orang ayeuna KDM keur merawat Oh iya, eta. Jadi non nepi ka lingkungan hidupnya. nya lingkungan hidup pada akhirnya kurang teh ulah ieu, ulah non ulah Segala waya nya ulah ngaweuhkeun teuing hutan teh kan sumber kehidupan kan baheula mah sebenarnya. tanpa alasannya sumber kehidupan. pasti aya fungsina kan hutan di jieun teh Halus lah eta maksudna nah enak banyaknya tumbuhan kan oksigen oge ade nya. Banyak nya bisa kahirup. Tah, pengalaman orang ya pernah di Cikarang orang 2 tahun Tapi panas kan itu di Garong. lah nabut bisa panas teh nah tatang kalana kan geus beak ku pabrik atuh Oh nya. heeh Tapi kan aya taman kota naon. kan maksudna taman kota da sabadag-badagna taman kota nya tanggalna beureun beda mun jeung Kalimantan Balik deh nyambung kan tadi ya teh. Nah orang teh bet jadi sieun ku juri gitu. Padahal mun baheula keur ngaji mah cenah jelema teh pangsampurna-sampurnana cenah. Oh. Makhluk teh pananya. Makhluk paling sempurna Jelema teh jelema teh Sok sanajan- sempurna orang kan ya alhamdulillah kasep kan orang kan gitu nya. tapi sok anjing. Kasep tapi teh ongkong. narima Kan rada jorang. Narima. Berarti tugasna teh selain ieu teh
ngajaga alam oke kan gitu kan ya. Dititipkeun meureun ku Allah teh gitu. Urang teh Kuduna meureun tah salah sahiji naon kearifan lokal kolot baheula teh siasatna ameh si leuweung teu diruksak teh sok dijieun mitosna gitu. ya paham. Mitos anjing. Mitos. Jadi meh si orang teh nggak ngerusak si alam eta kan. meureun kan bisa jadi Ya, siasatna. balik deh cara mematahana. Cara mematahan. Nah, eta teh teu nepi meureun gitu jadi teu nepi. Seriusnya nggak. Atau mah jawa teh ditepikeun meh tetep kajaga we si keasrian Iya betul. alam teh. Si carana teh dijaga we itu full tuluy gitu. Walaupun kadang kan sok ayahnya si proyek teh cuma tangkal teh tuh bisa dituar-tuarnya Bisa kadang si dikeluh. bekonan nu potong gitu kan. Iya, anjing. Padahal mah ilmiah kan itu tuh sebenarnya mah ieu tangkal udah 900 tahun gitu. Ngecep akar kan Lapisan nggak. oge kumaha. Pernah ya tetangga urang ya. Anu panas tiris luar itu kan. Katuar mah katuar. Kan nu nuarna gering. Peda? Sok gitu. Pedah nuar cenah mah pedah kamarina nuar isukna gering. Padahal masalah keri kan. Keur nuar can dahar anjing bisa jadi. Heeh, logis. Urang teh nanyakeun si eta gering teh Geringna kunaon kunaon? bisi keur nuarna hujan kan. Hujanan. Kabut abus angin. Iya. Angin. Fenomena ayeuna teh kan kudu Lo katempo ku masyarakat mah kacirna gara-gara nuar Nuar tangkal. tangkal gering. Jadi we gitunya kata pikir. Tapi mun urang jadi juri jadi setan deh. Anjing loba kasalahkeun. cenah imahna cenanya Tah, eta tanggal eta. kamari aing ningali na TikTok anjing. Eta mah bodoh si anjing. Goblok cenah dukun teh cenah pan aing teh dek beunghar dita kuliah anjing salah pantau cenah anjing atuh aing teh meuli geusik meuli semen cenah anjing. Kantorna malikna kudu ka Anjing cek dukun teh cenah salah pantau kudu ya anjing aing teh tatanya teh yang beunghar lain dek kuliah. Jadi we aing kuliah anjing. Berarti ya benernya jelema nu datang ka dukun teh jelema nu bararodo. Bener teu? Kan aya istilahna. Orang pintar. Nah, orang pintar. Tanya ke orang pintar berarti udah datang kan bararodo. Makanya di bobodo siga tadi. Lain aing mah. Yang beunghar maka tidak kuriak. Mantap anjing eta alun di TikTok anjing bodoh eta. Cenah goblok cenah aing ditipu ku dukun. Kunaon aing teh dek beunghar datang kita haga dipantu atuh kuliah. Anjing, eta logis sih sebenarnya. Tapi Tapi jadi Bisa benghar tuh. Hei, anjing masih terus. Ada dukun lagi ribu aja. Dari Ibaratnya repotnya apa masih datang. repo anjing bat berem. Tapi itu fenomena di orang katanya. Obat Kan sih. anu kekinian nama kan orang mah kan goib-goib teh naon atulahnya. Seksi lah ninggalin orang Indonesia mah. Da anjing film horor di Indonesia mah Banyak bingung. bisa. Dek sieun atau dek jadi hasrat. Film horor di orang mah anjing sok. Anakna Luna Maya anjing Ariel Tatum. Oh, bener. Itu dek sieun atau dek hasrat kan di orang kan. Itu anjing. Bingung. Tapi mau dikersakeun panggih ya nya. Suster ngesot kan anjing Ariel Tatum. Oh, bener. Dewi Persik. Dewi Persik dan Anu hantu bayang Karawang teh yang almarhum DP teh kan merelut gitu. Wah, Kumaha itu teh? kumaha itu jurik naon lu Juri bungkeuleuk kan teh eta. Disebut juri bungkeuleuk kan teh nu kitu. Mau ngagoda kan nu iman. Juri bungkeuleuk kan teh. cek aing propaganda eta teh. Politik. Benar juri dijadikan politik. alat Alat politik alat ya jadi alat. berarti lu namanya politik aya kan Kadinya. Ame urang teh tadi. kan aya artis-artis ge anu nyuan Ya Allah. Jadi teh salamet urang teh akidah. Nah, ngobrolkeun akidah. ya nya ieu goblok jeung sok ngaji mah Kan jalan kita gitu. Bahaya tuh lamun urang aya percaya kan ukarar itu teh. Ya. Teh salamet bahaya. Ngomong kekinian nama naon? Kenapa kamu mah kayak introvert gitu cenah ini ada aku mah Aries. eta Oh, sih urusan urang di setuju bintangan ya. urang setuju sih Pernah pakai Nah, power urang lensa. urang setuju sih eta urang eta teh bintang teh dijadikeun pembenaran Sarwa juga pakai power balance baheula gini. Power balance. Apa tuh? Gelang anu keseimbangan Marketing eta mah. kan lucu namanya kuat bisa Oh, wae kan. Kunon mah itu gelang eta mah seimbang. Mun dibuka mana jadi kieu gitu anjing. Kan teu oge anjing. Itu logis gitu bagi orang. Zodiak. Nah, jeung budak ge kumaha zodiak teh. Genji Oh, aja. anjing Gitunya. jadi ajang kurang mah ajang pembenaran. Ya, ajang pembenaran. Kunon mana gitu kurang mah Leo anjing. Ono hubunganna. Urang mah Taurus.
Aing mah kan urang mah red flag aing mah cowok Gemini. Aku mah cowok Gemini, gimana cowok Aquarium? Aquarius. Itu tadi jadikan pembenaran bintang itu logis kurang. Padahal mah riset siapa orangnya si eta teh riset. Jadi beberapa sampel yang diambil dari beberapa Kasus negara dikumpulkan mun lahirna tanggal sakieu jadi kieu sifatna Dominan karakter jelemana kieu. Tapi kan cantan tuh oge. Tapi kan bisa dirubah atau ya makanya kan karena riset karena jadi bukan terjadi hal yang mutlak eta nu jadi Eta mata ulah langsung percaya wae anjing zaman ayeuna mah bahaya. Kotik-kotik barita kieu percaya nya. Ulah maksudna bahaya. Bahaya. Jadi zaman enak geus canggih cek urang searching heula kan. minimal nama konfirmasi Aya konfirmasinya. Ieu mah kan dibaca abang suasana hati keur kitu. Sarwakeun. Aing banget. Relate-nya jadi Tapi nada keluar kunaon orang ngomong setuju karena bintang cocok-cocokan atau jadi ajang pembenaran karena keur itu pernah. sarua. Urang teh kan Ariesnya anjing keadaan hatimu sedang gini tuh anjing cek aing tapi kamu terlalu boros anjing boros teh mana aing teh boga duit anjing itu cocok anjing bahkan tidinya anjing urang geus respect anjing ka bintang Mun urang mah teh balik. respect aing Mun urang mah teu cocok cek aing aing teh jadi cocok jeung kabeh zodiak. Asa asup kabeh aing gitu. Jadi mana rek maca zodiak nu mana lagi Sarua. jadi tadi lah. jadinya cocok loginya Cocok. Jadi ngikis. Jadi cocok loh. ngikis naon Iki senaon ge heula Ah eta teh awanan. ngikis naon anjing ngikis naon Ngikis kepercayaan orang kan aya rukun iman teh ya nya. anjing geus rukunnya Rukun iman nu terakhir teh naon? Kodo dan kodar. Tah, emang gara-gara aing aing mah Gemini gitu kan. Iya nya Jadi pabeli. nyambung gitu. Deu rukun iman kodo dan kodar teh naon kudu ngimani ka mana Tah, naon kodar teh? Masalah takdirnya. ada takdir kayak bisa jadi pembenaran bahaya oke kan Ada bener tos takdirna we kieu. Cok, misalnya ya anjing tukang jadi beca lemahnya. tukang beca kan anjing mana tukang beca di takdirnya jadi tukang beca kan tentu isu bisa jadi miliarder anjing sok nggak bonceng misalnya nggak bonceng anjing pengusaha anjing tanya miliaran duit nanti anjing terus isu nanti tukang beca karunyan ke tukang beca teh dah ngaturkeunnya gare duit kan tak apa isu menjadi miliarder jadi bisa jadi takdir oke benar kan pakai tau mau misteriusnya Kan orangnya sebenarnya kan anak CEO aing teh juga drama Cina. Orang kanannya kita kenal meureun ente salila ieu hirup ngarasa teu hirup urang teh real meni kieu-kieu teuing gini nya. itu real Tajol ge jadi kemudian babeh teh mengakui di umur urang nu ayeuna sakieu meureun baheula diajak rikup teh meureun nya jangan didik urang meureun nya Padahal diajar beuri diajar disiplin. Oh, sok